Astagfirullahaladzim. Riet. Ampun. Riet kunaon sih, Bos? Aing ti kamarin yangan gawe kaditu kadieu nikmat eueuh aing jeung ngaroko ngopi doang padahal aing butuh darah aing ge paneureun. Aya mulai dirietkeun hirup mah bawa enjoy, santuy. Ya santeuna kan jelema ge butuh dahar, butuh ngaroko ngopi kan hayang wae meureun kitu mah. Iya, kedeng. Abet teu riet sia, ngan ge ngaroko heula ya. Lah aing ge beuki ngaroko mah. Tong ngomong sih gawe naon sih? Kana rada okem kitu anu. Iya itu. Beda kan penampilan aing mah. Coba mah kucel aya geuna okem kitu gawe naon sih? Rahasia eta mah ka situ mah. Maksudna ajak-ajak aing atuh aing ge hayang gawe aing ge boga duit meureun. Tapi sia hayang nyaho rahasianya kumaha. Atuh aing boleh lamun misalkan ente daek ngajakan aing daek wae seter. Ya geus ku aing mere nyaho ya rahasiana, tapi sia ulah kaget. Atuh coba we Coba rahasiana aing naon ge. lah gitu. Lu bener sih ya? Eta sia arek ieu apa moal gitu. Lamun ieu. Kedeung ku aing pikir-pikir heula aya kadinya mah. Tama langsung instan, Bos. Tong kudu gawe-gawe. Tinggal icing. Oke. Mumpung aing keur teu menang pagawean, sikat ku ambil ku aing namanya. Iyalah daripada sengsara hidup sia gitu. Tapi bener tidinya. Bener. Oke. Jalan sabulan ge langsung ya boga duit lah loba. Ayeuna bisa teu? Tuh, bisa tuh lo menarik ayeuna ku urang anter. Awas ya ngabohong ya. Ku aing lamun ngabohong dihableg gua. Ulah atuh di hablek mah Makana ulah ngabohong ka aingnya, aing keur butuh ieu soalna ieu. Kan geus mun arek ayeuna hayu kurang dianter. Buru ayeuna. Mangkat. Beda atuh, Bos. Ieu lah ya ngaberesan ieu lah. Geus kentang mah bodo amat lah. Kedeung ieu apa aing tinggal. Geus tong kudu mah. Tinggalkeun weh. Aing ieu hese meulina, Cok. Oh, keke kabalikeun deui HP mah hayu mah. Geus siap lah. Pusing aot ya. Karak menang pasien hiji ge. Kabur deh. Tuyul doang hiji benjol hiji bencong kalabur sarua. Buri tua imah ieu. Pusing mamang. Kalian begitu datang. Datang. Benjol datang benjol. Bencong. Yo masa. Nande. Ada apa manggil saya? Anjas. Ura. Bah, pasien ieu bah. Anu ieu bah. Aya naon ieu ka dieu ieu? Anu maneh ka dari ieu. Biasa aja ngomong itu. Tersopan out imah ieu. Pindah. Yo atuh bah, ampura. Sisi. Nanti ieu. Jadi iya babaturan urang ya. Menta si botak bah. Urang panggil lah atuh aya kitu mah. Urang panggil hayang baraha ieu. Mah ieu. Jadi kieu bah. Ieu teh hayang kaya tapi neangan gawe teh daek menang-menang ieu teh babaturan urang teh. Geus pada intina ieu. Ya geus we ngobrol ayeuna mah tah. Jeung di mana tah? Nu hayang ngina tah. Abah ieu. Terus di jauhan wae. Bah urang teh heula nya. Pamitnya. Jadi kieu bah. Urang teh ti kamari kene neangan gawe kaditu kadieu teu menang kene. Hayang kudu dropi rokok ge rada harese gitu bah. Urang teh kan butuh dahar, urang butuh dahar teh. Ngerti, itu tuh panaus sih ya. Santeun aing teh keur pusing, makana tulungan aing. Ditulungan enak kena oge asap bubuh weh. Sayang mana ya? Ayeuna kumaha? Urang dibere. Wah, aing sebenarnya ieu teh. Kudu aing ritual heula urang panggil heula. Cinang deket cinang. Yuk ku aing anu buka mah tempat ini siap. Bisa nunggu. Tah, pilih di mana? Tuh, eta Mbah. Astagfirullahaladzim. Kumaha? Di mana? Aing kesel kan pun joget-joget dari itu aing terparuh mau joget-joget itu nu sare tuh aing sare. Yo, udang. Eron ya? Ieu majikan anyar ieu. Bener berarti.
Kayak di bahar kemana siap. Aing enak majikan sia, sia kudu nurut ke aing. Siap bos. Emang ibarat duitan. Sa dibogana weh, Mbah Jang Depo. Oi, duit mana Jang Depo abah ih. Nganjuk. Segala nganjuk di anu mah Depo teh. Ada apa manggil gerangan, Bos? Ura. Jadi gitu ayeuna hayang si botak. Masa si Bos. Kamera roll action. Gah ieu. Di poin di bere nang ieu sia. Udah Iya, ritual. Action. Jadi kumaha seterusnya teh. Jadi kieu bah. Nang serius di kamar kene, jangan gawe teu menang-menang, urang teh pan butuh ngedahar ka ngaroko. Di kamar